Aduh, terparu boki. Aduh, aya udu bawa kopi nah. Kamananya we yakin aya ngopi. Ah, urang kaget si Oden mending ge nyorok kopi ah. Aduh, tapi sieun dijailan si Oden teh. Telenggar hanya mengajak batur mending ge. Aya si Kampleng. Cobaan orang telepon. Aya nu nelpon. Si Burhan. Oh, Burhan, aya naon? Halo? Pleng? Di mana maneh? Keur di jalan balikeun si Iping, aya naon? Oh. Urang ulin mending ge katen si Oden. Urang minta kopi. Saha si Oden teh asa karek ngadenge. Kelah pokona ku urang kenakeun. Ayeuna mah ngilu we heula jeung urang. Loba kopi di itu mah. Loba kopi. Gas atuh. Samper urang ka dieu atuh nya. Urang daguan di dieu. Siap meluncur. Urang parabkeun si Kampleng. Pasti dijailan nih ku si Oden. Aduh, kopi loba, rokok aya ya. Kamana si Burhannya biasa sok nyorok kopi mana penting. Punten. Mangga, saya di luar. Abdi Burhan. Saha di jero? Jig naha tamu teh kieu ya. Sadio ka jero. Dio saya di dieu. Can aku apiana keluar. Tamu teh kieu mah. Maneh Burhan sudah teh saha? Sakura ka jero. Ya. Burhan, kebenaran aya nama kopi itu tinggalikeun loba rokok aya tuh 2 bungkus. Wah, bener Ker alus milikna aya nama. Loba kopi jeung rokok aya nama Kebenaran pisan. Tah, hayu Burhan babaturan maneh? Mau lihat babaturan itu teh. Saha ngaran teh, Jang? Ngaran urang Kampleng mah. Oh, atuh. Sok kedek karopi, Jang. Burhan, dek kopi tah aya nama aya ya. Tah. Sok. Oh, atuh mau lihat erek ah. Gua tuh mah ngopi urang mah. Ini mantap kieu. Oke. Wah, aya rokoknya. Ayo, kopi. Mang, kopi mah. Si Haji, iya si Burhan mau baturan kieu patut kopi. Aing kok langsung disuruput. Kok aing jailan jelema kieu mah tuman. Mang, ngopi atuh. Bukan? Mang atuh. Ayo. Kopi tata kopi, kopi tinyung ah. Siap. Sok we ngaroropi. Jang, ieu mah kopi nu urang atuh. Ke dipanggieunkeun kopi mah. Kelak. Saya nggak di itu kita.
Ya, yang terima ya kumang di pangenyuhkeun nya. Halus sih majang ya bakal mantap pokoknya mah ieu mah. Emang sok biasa ngaracik ya. Ya, yang sok. Tuh, atur nuhun Mang ampunten yang adon ngarepot. Iya, asin. Yo, nah, kopi nah.